Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya saparakanca ti Mang Jaya Official. Atuh nuju Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian karangan Raisa Lira. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra kasugri kaum dangu sadaya atuh di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Oge para mitra sadaya di mana wae siaran ieu atanapi naon teh YouTube ieu tiasa katampi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Hari di YouTube mah terikat kuak tos irawe salsena nya irawe salsena para wargi mangga nyangakeun kumaha biasana we para wargi ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra, atur nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya anu para mitra parantos nu subscribe sareng locengna. Itu prayogi para mitra mangga nu teu acan tetep subscribe sareng locengna ditoel para mitra margi prayogi kamu Mang Jaya gitu nya. Oge prayogi kamu mitra Mang Jaya mah prayogi subscribe-na, mitra prayogi locengna gitu nya. Dua-duana para mitra diprayogikeun gitu. Mangga bilih bade komentar mangga komentar naon bae ge insyaallah para mitra katampi atuh like-na hatur nuhun bade ieu ngabagikeun ge hatur nuhun para mitra kan teu acan uninga mangga bagikeun bae channel Mang Jaya ieu. Mangga para mitra Karaman di Karang Kamulian karangan Raisa Lira urang teraskeun wilujeng ngadamukeun. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra karangan Raisa Lira. Ayeuna dina bagian kaopat mangga dina akhir bagian katilu urang sami-sami ngabandungan nuju tarung para wargi antawi Suntara ngalawan Pramuda. Malah para mitra Suntara ngagunakeun ilmu nu aheng. Mun Prabu Baladewa mah para wargi ngagosokeun eta pananganana digosok-gosok kitu nya kaluar senjata anu katelah nanggala teh. Aduh, senjata nanggala. Aduh, ieu naon ieu mangga urang teraskeun. Harita para wargi katempo tina sela-sela ramo Suntara kaluar saperti sinar koneng nu muter kawas Ramat Lancah. Anu eta puteran kawas Ramat Lancah teh saperti maruru kasabudereun Pramuda. Beuki lila Ramat Lancah beuki ngurilingan Pramuda. Kalawan ku Pramuda karasa pisan eta hal kawas ngandung daya tarik nu luar biasa gedena. Lantaran karasa leungeun jeung suku bangun anu hese diobahkeunana. Pramuda ngarasa reuas ku eta masalah. Atuh harita oge untung Pramuda kungsi ngalaman eta hal waktu tarung jeung Bah Suntama nu ngagunakeun ajiran teh panyimpai jiwa nu tumerapna sarua jeung ajian nu dipetakeun ku Suntara ayeuna. Pramuda gancang ngawatek ka tanaga simpenan nu aya dina jurus Kalimasada tahap katilu. Lantaran cek pamikirna lamun teh mah dirina nyingkahan eta hal kana tangtu dirina bakal cilaka lantaran cek pamikirna tangtu ieu ajian teh sarua akibatna jeung ajian Bah Suntama nu nyatana lamun gerak malah beuki kabeulit ku rante gaib nu beuki pageuh lamun gerak teh mah. Ku ayaan kitu Pramuda gancang ngawatek tanaga simpenan pikeun ngalawan eta ajian anu memang dipetakeun ku Suntara. Beuki lila sababaraha Ramat gaib teh beuki ngadeuketan awak Pramuda. Tapi memeh eta hal teh nepi kalawan ngabinasakeun Pramuda. Geus kasingkahkeun manten ku tanaga nu kaluar tina awak Pramuda. Nu ngandung hawa tiis nu luar biasa. Ceger kadenge sora nu ngajeleger. Atuh sada sora gelap. Bareng jeung eta sora Ramat Lancah ramat-ramat gaib ciptaan Suntara buyar bari tuluy laleungit tur taka angse bau hangit anu barang-barang jeung eta sora karasa aya hawa tiis nu muru awak Suntara turta nebak kana dada Suntara anu akibatna Suntara ngajengkang bari nangkarak bengkang sarta katempo teu bisa hudang deui. Pramuda nangtung deui kalawan ajeng bari raret-reret neangan musuhna.
Breh teh katempo Suntara kerenang karak bengkang. Bari katempo teu usik teu malih. Sajongjongan mah Pramuda ngadon mencrong bae ka Suntara. Nunang karak bengkang bari teu usik-usik. Teu lila Pramuda ngalengkahkeun sukuna ngadeukeutan Suntara. Geus deukeut tuluy mencrong ka Suntara. Katempo panon Suntara mencrong bari rarat-reret bangun nafsu ka Pramuda. Bari suku jeung leungeun duanana caricing. Suntara, kumaha anjeun wani keneh ka kaula? Cek Pramuda bari mencrong ka Suntara. Sedengkeun Suntara mencrong deui bari panon ngagambarkeun teu suka ka Pramuda. Anu mana horeng si mana horeng. Suntara kakeunaan ku ajian Kalimasada nu dipetakeun ku Pramuda. Anu tumrapna lain bae bisa nahan atawa ngabuyarkeun ajian musuh. Tapi oge bisa tuluy nyerang musuh ku cara ngabekukeun awak musuh. Nu harita ge para mitra awak Suntara lir ibarat es batu. Leungeun jeung suku ge oge sirahna teu bisa digerakkeun. Nu bisa teh ukur panon duanana nu gular-gilar mencrong ka Pramuda. Kituna hatena Suntara ngarasa nafsu anu ngagugudung lantaran hayang ngabinasakeun Pramuda. Ngan teu bisa lantaran dua leungeun jeung suku jadi beku. Nya kitu deui bibirna bangun anu rapet. Diengab-ngab ge hayang nyarekan ka Pramuda, tapi teu bisa pok lantaran atuh bibirna sarua teu bisa engab. Pramuda olohok nempo Suntara bangun anu pae. Suntara, hayo geura hudang. Cenarek ngabinasa ka kaula. Sok geura hudang. Sok ku kaula ditungguan ari nya mah anjeun. Wani keneh ka kaula. Pokna bangun anu ngarasa keheul ka Suntara. Tapi kitu oge pikeun Pramuda mah teu niat binasa. Ka jalma nu taya daya geus teu daya teu upaya. Da puguh cadu pikeun dirina ngabinasa musuh nu geus teu daya teu upaya. Dina kaayaan kitu ngong kadenge hiji sora nu kadenge sora hiji kolot. Kasep Pramuda, ulah dituluykeun ieu tarung. Anguran majung geura ini lantaran ieu jajaka moal lila deui ge sadar tina ilmu hidup. Nu tangtuna bakal tarung deui jeung hidup. Geura ini ayeuna mah lantaran mun dituluykeun kana tangtu salah saurang di antara hidup duaan bakal aya nu jadi korban. Eyang teu ngaharepkeun lantaran antara hidup jeung Suntara teh dulu. Jung geura ini kasep. Cek eta sora tan katinggalan. Nu ceuk rarasaanna Pramuda mah sora Eyang Mingkara. Guruna anu eta sora dibarengan ku angin nyeor. Sabada eta sora leungit mah angin nu nyeor dumadakan leungit. Nu aya tinggal angin biasa nu ngahiliwir. Pramuda ngahuleng basa ngadenge eta sora nu ceuk rarasaanna mah sora Eyang Mingkara almarhum. Pramuda rarat-reret ngenca ngatuhu, Eyang, cek Pramuda bari rarat-reret tapi tetela. Eta sora teh teu kadenge deui. Pramuda ngahuleng basa ngadenge yen antara dirina jeung Suntara teh dulur. Uguh teu rumasa boga dulur eta jajaka. Lantaran sakanyaho nama apa? Dulur dirina mah awewe. Kitu oge apan geus perlaya baheula keneh. Waktu keur leutik ka anu bareng jeung indung bapana nu dipateni ku kira ngaji. Kitu nurutkeun dongeng nu katarima ku dirina mah samemeh dirina nganjrek di Eyang Mingkara. Tapi sok sanajan kitu teu mikir panjang lantaran ceuk pamikirna kana tangtu nya bisi antara dirina jeung Suntara aya nu korban. Najan teu nyaho dulur kumaha antara dirina jeung Suntara kumaha pancakakina manehna can bisa nyaho. Pramuda atuh harita teh gancan we ngaleot. Ninggalkeun Suntara nu masih keneh beku awakna akibat kakeunaan ku ajian Kalimasada. Mesa jam 3 ngaleosna Pramuda.
Suntara teh kareka leupas tina pangawasa ilmu pramuda. Dua leungeun jeung suku bisa digerakeun deui harita teh. Jung Suntara nangtung bari rarat reret ka sisi kagigir. Kurang ajar sia pramuda. Tete lah si pramuda dijaya. Ilmuna luhung tapi awas dagoan deuleu sia pramuda. Aing moal eleh kitu bae deui. Aing bakal tetep nagih pati bapa aing jeung lanceuk aing nu dipateni ku sia deuleu. Ayeuna aing tarima eleh. Tapi tunggu hiji waktu aing bakal bisa mateni sia deuleu pramuda. Jagoan deuleu pramuda. Ulah genah-genah tumanina. Ulah genah galeuh asa aing jago. Suntara susumbar lantaran ngarasa nafsu dumeh dirina eleh jajaten ku pramuda. Nu tetela elmuna leuwih luhung batan dirina. Suntara gancang lempang muru ka tebeh kidul. Nu maksudna hayang nyusul pramuda. Sedengkeun ari pramuda mah tadi teh muru ka tebeh kulon. Nu tangtu we moal kapanggih antara Suntara jeung pramuda. Lantaran beda cenah para mitra nuju anu ditujuna. Beda nu ditujuna. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi kaum dangu, ayeuna urang tinggalkeun kaayan pramuda. Ayeuna urang tinggalkeun kaayan Suntara para mitra. Harita ge pramuda keur neneangan Imas prihatin. Nu lumampah bareng jeung Mang Soyi. Oge Suntara keur nyusul-nyusul pramuda pikeun di arah pati. Ayeuna urang caritakeun heula nyaeta para mitra sadaya muru ka hiji tempat ditutugan mungkal poleng. Di patempatanana Bah Suntama sapara kanca. Harita katempo Bah Suntama keur suka bunga lantaran dirina geus bisa nyangking keris Empu Barada. Bogana bandara nuku dirina disebut basa bandara keur direbut para mitra. Ku dirina direbut basa bandara keur tarung kalawan eleh jajaten ku pramuda. Bah Suntama katempo keur alak ilik nitenan eta keris sakti. Hasil oi. Kula bisa nyangking jieu pakaranggi mah. Nu tangguna kula bakal jadi jalma sakti taya tadi. Jadi jalma sakti mandraguna. Turta nu moal lia deui kula bakal bisa ngawujudkeun kahayang. Nyatana ngarebut nyaeta. Ngarebut pakuon karang kamulyan tina tangan si Diparangi. Sakaligus ngamusnahkeun si Diparangi nu jadi musuh utama aing deuleu. Aing bunga. Ungah deuleu sia. Sakedeung deui pakuon karang kamulyan beunang sia ku aing deuleu. Ceuk Bah Suntama seuri menilalenggakan. Rehet Bah Suntama ngareret kaki Gombar nu keur diuk bari mencerong ka dirina. Ok Bah Suntama cumarita ditujukeun kaki Gombar. Gombar, ciang kula minta pamanggihan ika. Nya pantes lamun kula jadi kubu. Ngubuhan pakuon karang kamulyan. Nu moal lila deui aya dina kakawasan kula. Ceuk Bah Suntama tumanya kaki Gombar. Wah, pantes bah. Yahud balah. Ngaing yakin. Dia pantas jadi kubu. Dia sakti. Ngaing ngadukung pisan kana kahayang dia ki. Ceki Gombar bari mencerong ka Bah Suntama. Cukur euy Gombar. Memang ceuk pangrasa kaula ge. Yen kaula bakal pantes lamun ngaganti si Diparangi. Nu jadi kubu di karang kamulyan. Tak itu nu matake. Cek Bah Suntama bangun bunga naker para mitra. Manehanana kulantaran ayeuna geus ngabogaan keris Empu Barada minangka senjata sakti. Minangka senjata cenah pikeun manehanana nyerang ka karang kamulyan. Ki Gombar harita ngomong, ngarti ngaing ge. Kana kayang dia, Ki. Ngan pikeun ngaing. Teu butuh kuno kitu. Ngaing teu butuh ku kalungguhan seperti dia.
Ngaingan ukur hayang ngabuktikeun ka Balarea. Yen taya di jawara, nu bisa mapakan karawasan ngaing. Ngaing hayang yen sakabit jawara, kudu tunu ka ngaing dulu. Ceuk Ki Gomar. Anu memang para mitra sadaya. Cita-cita hatena, kacidalah utana. Sangkan kabeh jawara tunduk ka manehanana. Atuh para wargi ngadenge eta kecap-kecapna. Ki Gomar bah Suntama tuluy nyarita. Oh, aing ngarti sia. Kana karep jeung kahayang Andika teh Gomar. Aing ngadukung kana kahayang sia deuleu. Ngan sabalikna Andika kudu ngabantu kana kahayang aing. Heuh, artina mah dina hal ieu urang kudu silih belaan. Sangkan kahayang urang duaan bisa kalaksanakeun. Lain kitu deh Gomar. Cek bah Suntama. Wah, beres Ki, beres. Ceuk Ki Gomar. Sedengkeun para mitra ari Ki Jabud mah ukur ngabandungan we. Kana gunem caturna antara nu jadi bapana jeung Ki Gomar. Ki Jabud memang tacan jag-jag sabihara-bihari. Akibat kakeunaan ku tenggelan pramuda. Nu memang nganung tanaga simpenan nu lain lumayan rosana. Eta ge mun teh mah Ki Jabud teu mibana daya tahan nu cukup kuat. Gede kamungkinan Ki Jabud bakal ngemasipati dihareupeun anu jadi bapana. Da puguh pramuda teh ngagunakeun tenggelan sagemlengna. Dina mangsa migawe nyerang ka Ki Jabud. Untung sakitu ge gancang katulungan kubah Suntama. Nu memang lian ti boga ilmu silat jeung jurus-jurus ampuh oge. Ahli dina ngubaran nu tatu jero akibat kakeunaan ku tenggelan. Kumaha ari dia Ki Jabud? Nya geus taya nu karasa awak dia. Ki Gomar malik tumanya ka Ki Jabud para mitra sadaya. Anu mana Ki Jabud harita teh keur ngedeng. Ngaso heula para wargi, ngaso heula, ngaso. Ki Jabud para wargi, anakna Bah Suntama, harita ngajawab kana pertanyaan Gomar. Sabenerna mah, kan nyeri urut tenggelan pramuda. Dina bangsa ina mah geus rek cager Gomar. Aya keneh kitang saeutik. Tulang iga ye beh kenca. Nyeri keneh mun asa potong. Tapi kula yakin, yen moal mangkuk saminggu, kula bakal jag-jag deui sabihara-bihari. Memang sakti jajakan ngaran pramuda teh euy. Tapi kula teu tarima kana tindakan si pramuda. Ka diri kula. Hiji waktu kula hayang adu hareupan, ijen ngadu wawasen, ngajajal pangabisa jeung si pramuda. Kula yakin dina tarung nu kadua kula bisa nyangkalak si pramuda deul Gomar. Masih ingat ngaran kula Ki Jabud jago ti muka poleng nu taya taning deul. Ceuk Ki Jabud bangun embung eleh gos ku Ki Gomar. Ki Gomar seuri ka Ki Jabud semungahina pok cumarita. Wah, nah bener Ki Jabud. Dia bisa nyangkalak si pramuda. Ki Gomar semungahina ka Ki Jabud. Kontan ngadenge kitu Ki Jabud langsung naik darah. Lantaran asa direndahkeun cenah ku Ki Gomar. Wah, Andika teu percaya kana ilmu kasakten kula Gomar. Ki Jabud mureleng semu teu panuju kana caritaan Ki Gomar nu nganggap remeh dirina. Puguh ngarasa tu genah dirina, asa disapirakeun ku Ki Gomar teh. Ki Jabud nuluykeun deui caritaanana. Memang keur mangsa ti heula kula eleh jajaten ku si pramuda. Tapi da eta mah kula teh keur bongo. Engke mah di mana tepung deui geus katangtu. Kula bisa macunangkeun si pramuda. Masih inget ngaran kula Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taya taning. Pokna bari nepak dada. Gomar seuri para mitra. Tapi seuri nage seuri maur anu rada ngahina saparipokna. Wah, geuning basa dia tarung. Jeung ngaing najan leungeun ngaing duanana tatu.
Dia bisa dirubuhkeun ku ngaing Jabud. Ceuk Ki Gomar malah beuki wani ngahina ka Ki Jabud. Puguh we para wargi Ki Jabud jadi nguniang amarahna. Geus teu dirasa deui kanyeri dina tulang iga. Korejat Ki Jabud hudang bari langsung narajang ka Ki Gomar ku peureupna. Peureub Ki Jabud meningah hiup bangbaraan muru kana lebah beungeut Ki Gomar. Tapi da Ki Gomar ge sasat lain jalma nu ipis-ipis pangartina. Najan dina kaayaan keur teu sayaga oge, dirina bisa nyingkahan eta balai ku cara ngagiwarkeun beungeutna, meusan anu ngalantarankeun ngageblosna peureub Ki Jabud. Sedengkeun Mbah Suntama nu mireungeuh eta kajadian, nu nyata-nyata antara Ki Jabud jeung Ki Gomar paheuras-heuras genggerong, dirina ngarasa keheul pohara. Haok Mbah Suntama nyentak, bari rutret kanu duaan. Ye, nanaonan ha? Nanaonan sia. Ulun. Piraku jeung balad kalah kadeuk parasea. Kumaha ieu teh? Ulun. Jabud, Gomar, pelegung sia kabeh suganya. Mbah Suntama pohara keheuleunnana, mireungeuh Ki Jabud jeung Gomar anu malah rek garlut geus pahareng-hareng, jiga ucing ngegerek silih rontok rek silih kerekeb. Kituna bari rutret boh ka Ki Jabud jeung ka Ki Gomar anu keur silih pencrong. Kuman ama? Pira ku pantar kula dihina, bari dihareupeun ama kula rek cicing wae. Sireum ge ditincak-tincak teh mah nyoco ama. Komo kula atuh anak ama. Si Jabud teh atuh. Si Jabud renghap ranyug, red ka Ki Gomar pok nyarita deui. Gomar, marukan kula teh deuk sieun ku sia deuleu. Moal. Kula moal sieun. Kula moal gimir adu hareupan jeung Andika. Kaula bakal nina kasawae nu wani ngahina basa ka kaula. Kaasup Andika sorangan deuleu. Masing inget sia. Ngaran Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taya taning. Pokna bari ti popolotot ka Ki Gomar. Ngaing waling ngahina ka dia aja. Ngaing ukur nembongkeun bukti yen dia moal bisa mapakan ilmu ngaing deuleu. Ceuk Ki Gomar deui sarua pada heurasna. Nyaan dua jelema papada heuras genggerong teh. Nu kieu meureun nu disebut heuras genggerong teh. Puguh we Mbah Suntama beuki keheuleun, nempo Ki Gomar jeung Ki Jabud anu anger silih sengor teh. Jempe sia. Mbah Suntama nyentak. Sora meuni sada gelap nu ngajeleger anu ngalantarankeun Ki Jabud jeung Ki Gomar para mitra pating rarenjag. Pok Mbah Suntama nuluykeun deui caritaanana, bari rutret boh ka Ki Jabud, pon kitu deui ka Ki Gomar. Ngaso heula para wargi, ngaso heula. Para wargi anu mulia, Mbah Suntama harita teh tuluy nyarita. Ye, ari sia jarek mumusuhan anta warek ngabalad. Kacida teuing. Mani kawas bolon pisan deuleu. Balagung sia. Balagung bea karep deuleu. Make jeung rek garut sagala kan. Kacida beri sarwana papada heuras genggerongnya. Kawas jeung musuh wae sia mah. Mbah Suntama kacida pisan harita teh ambekeunana ka Ki Gomar jeung Jabud anu malah rek garlut harita. Sok kainya silih hampura deui. Buru-buru gancak sia Gomar. Jabud sasalaman deuleu. Sasalaman deuleu. Pokna nita sasalaman. Boh ka Ki Jabud pon kitu deui Ki Gomar. Bari jeung rutret ka Ki Gomar jeung Ki Jabud nu masih keneh papada arambak. Sedengkeun ari Ki Gomar jeung Ki Jabud dititah sasalaman ku Mbah Suntama teh, anggur ting rarindat bangun embung sasalaman. Puguh we Mbah Suntama ambekeun pok cumarita deui. Ceuk aing sasalaman deuleu. Sasalaman kadinya. Hayo kainya Jabud. Gomar, pira ku rek tuluy mumusuhan?
Atuh meureun moal bisa ngawujudkeun kahayang sia. Andi kai mumusuhan mah kudu sabeungkeutan ngahiji. Kudu bersatu deuleu. Ulah pabureun cai kitu. Pan urang teh keur nyusun kakuatan. Sok sasalaman sia. Komar, jabut. Cek Basun tama bari ngagebrak. Atuh ari geus kitu mah, boh Ki Jabud, boh Ki Gomar tuluy silih pencrong. Tapi tacan aya nu miheulaan ngasongkeun dampaleungeun, rek ngajak sasalaman. Harita para mitra sadaya jiga-jiga nama, duanana ge ngarasa panasaran. Lantaran Ki Jabud ngarasa direndahkeun cenah harkat darajat ku Ki Gomar. Sedeng Ki Gomar ameh nama sema, jeung deui geus bisa naker kumaha pangartina Ki Jabud. Waktosna seep. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra sadaya carios nyambung Karaman di Karang Kamulian karangan Rayi Salira dina bagian kaopat. Wilujeng kantun bae mangga permios.